Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wawangsalan ku Dedi Windiagiri. Nurutkeun Kamus Bahasa Sunda R.A. Danadibrata, wawangsalan teh diterapkeun kieu. Ungkara basa anu nyumputkeun maksud anu sanyana ku nyebutkeun kecap anu padeukeut jeung nu dimaksud. Conto, teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pika meumeut. Wangsalna nyaeta simeut. Sora kecap simeut sarua padeukeut jeung sora di pika meumeut. Di sawatara tempat, kecap wawangsalan sok dihartikeun sarua jeung sisindiran. Wawangsalan geus matok diwangun ku dua padalisan. Cohagna wawangsalan mah tara aya nu leuwih ti dua padalisan. Padalisan kahiji cangkangna, padalisan kadua eusina. Jumlah engang kecap dina unggal padalisan aya 8. Lian ti eta, wawangsalan oge sok aya nu didangdingkeun. Contona wae dina pupuh kinanti. Anu direka, dianggit, anu tangtuna wae jumlah engang diluyukeun jeung guru lagu jeung guru wilangana. Sok mangga dangukeun ieu pupuhna. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung ngapeuting. Huriling ka kalayangan, neanganmu amis-amis, sarupaning bungguaha, naon bae nu kapanggih. Bedana wawangsalan jeung sisindiran teh. Padalisan kahiji wawangsalan mah mangrupa tarucing atawa tatarucingan. Dina padalisan kadua wawangsalan kudu aya kecap nu murwakanti atawa padeukeut jeung sora kecap anu ditarucingkeun dina padalisan kahiji. Pek tengetan ieu contoh wawangsalan di handap. Imah ngambang di sagara, moal kapalang nyabela. Wangsalna nyaeta kapal. Imah ngambang di sagara teh minangka tarucingna. Jawabana kapal geus nyampak dina kecap kapalan anu aya dina ungkara kalimah padalisan kadua. Teu beunang di tibu leuweung, teu beunang di pikasono. Tibu leuweung teh maksudna kaso. Kecap kaso disumputkeun dina kecap di pikasono. Kecap dina padalisan kadua anu murwakanti kecap jeung anu ditarucingkeun. Aya anu murwakanti engang awalna, aya nu murwakanti engang tungtungna. Salajengna tatarucingan. Tatarucingan teh kaasup kana kaulinan anu mangrupa pananya anu jawabana kudu diteguh. Ari sababaraha kalimah pananya anu diajukeun teh jawabana henteu langsung atawa teu saujratna, tapi kudu diteguh heula. Upamana wae tatarucingan jiga kieu. Hiji, cing naon ari budak leutik ngambai peujit. Jawabana tina eta tatarucingan teh lain budak leutik anu peujitna ngambai, tapi aya babandinganana. Anu dibandingkeun ku budak teh nyaeta jarum. Ari barang anu ngambai siga peujit nyaeta bola atawa benang. Jadi budak leutik ngambai peujit teh jawabanna nyaeta jarum. 2. Dicokot endogna macok. Jawabanna salak. 3. Budak dugul ditato. Jawabanna endog puyuh. 4. Hayam rintit ngacung ka langit. Jawabanna danas. 5. Dijingjing teu dibawa. Jawabanna panto. Naon bedana wawangsalan jeung tatarucingan? Ari tatarucingan mah biasana mangrupa kalimah tanya, tapi ari tujuanna mah sarua jeung wawangsalan, nyaeta teteguhan. Tah, mung sakitu pangajaran dina danget ieu. Sok ku hideup
catet deui hal-hal naon wae anu penting dina materi wawangsalan nu geus didugikeun. Hatur nuhun, bobo sapanon, carang sapakan, hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.